Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nuluykeun kana hanca anu kamari teh bab adusnya. Bab najisnya. Bab najis. Sabadana Kiai Musonif nyeritakeun kana bab najis. Dilanjutkeun kana bab haid jeung nifas. Babul haid ari eta bab anu nyeritakeun kana masalah haid wan nifasi jeung masalah nifas. Al haidu ari anu ngaran haid huwa damu nyaeta getih al khariju anu kaluar min qubulil mar'ati tina palawangan hareupna awewe fi sihhatiha dina tingkah sehatna ieu mar'ah. Bila sababin kalawan tanpa sebab. Nu ngaran haid teh secara fikih nyaeta sakur-sakur getih anu kaluar tina palawangan hareup awewe barina tingkah sehat teu gering teu naon. Bila sababin bari jeung tanpa aya sebab kaluarna siga ayeuna budak awewe labu geus kitu teh kaluar getih tina palawangan hareupna utama lain haid. Dari ngaran-ngaran haid mah tanpa sebab. Atawa kaluarna teh gara-gara gering awewe gering nepikeun ka ku parah-parahna gering nepikeun ka keluar getih tina palawangan hareupna we teh cantang tu haid. Dari ngaran-ngaran haid mah getih anu kaluar tanpa aya sebab naon-naon, memang kudratna awewe sok kaluar getih dina salila sabulan teh aya wae. Wa nifasu anu kaduana aya nu ngaran nifas wa damu nyaeta getih al khariju anu kaluar minha tina ieu kubul ba'da tamami wiladatiha dina saenggeusna sampurnana ngalahirkeun mar'ah. Ba'da tamami wiladatiha dina saenggeus sampurnana ngalahirkeun mar'ah. Aya getih nifas anu kadua. Naon getih nifas? Nyaeta getih anu kaluar tina kubul awewe sabada sampurnana ngalahirkeun. Dina beuteung geus eueuh janinan tuluy kaluar getih tah nu kitu teh ngaranna getih nifas. Ari getih anu bareng kaluarna teh jeung budak naon eta mah ngaranna wiladah. Sasesana tina anu tilu naon ngaranna teh istihadah atawa getih fasid. Kapalkeun da sakitu. Tepat pokona mah getih anu bijil ti awewe teh kahiji haid, kadua nifas, katilu wiladah, kaopat fasid. Wa qalu sinil haidi jeung ari pangsa eutikna mangsa haid eta lain mangsa. Wa qalu sinil haidi jeung ari pangsa eutikna umur haid budak awewe geus dikatakan umur haid eta tis sinina salapan pirang-pirang tahun takriban barina deukeut. Nah, minimal awewe anu kaluar getih tuluy dihukuman getih nu kaluar teh ku getih haid nyaeta awewe anu geus nincak kana umur 8 tahun hijriyah lain samsiah lain masehi atawa 8 tahun barina takriban. Maksudna takriban teh meh-mehan ka umur 8 tahun. Sabaraha takriban di dieu ulama sepakat takriban di dieu ulah leuwih ti 15 poe. Jadi 8 tahun kurang 15 hari. Kurang 15 hari. Jadi kieu contohna teh. Boga budak kieu awewe umurna teh 8 tahun kurang sabulan. Teu naon ujug kaluar getih tina bobogaanna. Tah eta geus haid can acan. Sabab naon can abus kana minimal abusna awewe ngeluarkeun getih haid. Lamun kaluarna teh 8 tahun, heug 8 tahun teh kurang 14 poe keur dihitung teh. Tah eta getih anu kaluar geus dihukuman getih haid. Paham bisa gitu? Nah, masalah bab haid. Pokona minimal di awewe kaluarna teh 8 tahun atawa takriban 8 tahun kurang 15 poe. Soalna naon ke sangkut paut jeung salat ban ayeuna pan kabayang lamun awewe kaluar getih haid tuluy salat atawa teu keluar getih mangan manehana teh dalam masa haid keneh heug tuluy salat pan haram salatna ge. Nah gitu. Kewajiban saha apalkan hukum haid? Kewajiban laki.
tatkala aya pamajikan teu apal kana hukum head tuluy manehanana yang ngalakukeun kesalahan lah kusabab head sanu nanggungna salakina nya ge perkara ieu aya di awewe takkan ngalicik lah aya ngalicikan fikih mah gitu aya nanya teu head teu naon ngadon anu kateumeulehan tapi bae ngasaan meureun kitunya 8 tahun hijriah atawa meh-mehan parak-parak karena 8 tahun. Wa qalu muddatihi jeung ari pangsaeutikna waktu head. Waktu kaluar darah head pangsaeutikna teh nyaeta yaumun sapoe walailatun ajeng sapeuting. Sabaraha sapoe sapeuting teh 24 jam. Jadi tatkala ieu awewe head di hari Senin. Keur poe Rebo getihna teh eureun ari keur diinget-inget keluar getihna teh asa teu nepikeun ka kurun waktu 24 jam keluar getihna teh pan ai darah haid mah meureun teuing tanyakeun ka pamajikanna jadi keluar eureun gitu Pak atau ukur saeutik keluar teh kadang loba tah waktu keluar eta teh kudu nepikeun ka 24 jam tatkala getih anu keluarna teh 24 jam lain head paham teu. Jadi maksudnya lain sampai sapeuting. Lain sampai sapeuting isukana ujug suci teu bijil deui head, lain gitu. Tapi 24 jam. Panan aya nu head teh aya nu 6 poe, aya nu 7 poe, kadang aya nu kurang, tanu penting getih anu kaluarna masuk kana waktu 24 jam eta pasti darah head. Lamun kurang berarti lain head. Lamun lain head kumaha salat anu ditinggalkeun wajib dikodok. Gitu itu pahamnya wa aktaruha jeung ari panglobana masa haid muddatul haid eta 15 naonana yauman poena paling loba paling lila awewe ngeluarkeun getih haid eta teh dalam kurun waktu 15 poe 16 poe keluar kene getih eta getih naon lain getih haid ngaranna teh getih fasid atau tadi ta getih istihadoh getih istihadohnya kayak geraya hitunganan yang geus aya rumusana wa ghalibuha jeung ari kaprah kabiasaanana ieu muddatul haid waktuna haid anu terjadi di awewe eta sitatun genep au sabatun atawa 7 biasana jadi ieu teh katangtuan ieu teh lain tina Quran jeung hadis jadi naon menang mempelajari Imam Syafi'i geningan kaprah-kaprahna awewe di alam dunia biasa hete sakieu paling lila ukur 15 poe biasana genep atau 7 poe paling sakedeung ukur 24 jam sampai sapeuting teh nya ingat-ingat lah eta rumusna pokona eta rumusna heula ke permasalahanna fa inna qaso mangkalamun kurang naon addamu getih an aqalil muddati tina leuwih saeutikna waktu haid au zada atawa leuwih ieu muddah ala aktariha au zada atawa leuwih ieu dam getih teh ala aktariha kana leuwih lobana waktu haid fahuwa mangka ieu dam getih eta damu fasadin getih fasad atawa getih istihadoh jadi tatkala ya getih awewe teh 4 poe salila 4 poe getihana teh ngan dina sapoe teh tara leuwih ti 2 jam sapoe tara leuwih ti 2 jam berarti 2 kali 3 ukur sabaraha ukur genepnya ukur genep jam ta geus 3 poe eta teh eureun we teu getihan deui manehanana teh nya pangi-pangi engke lah 7 poe kemudian atawa sabaraha poe kemudian tah 3 poe anu keluar getih eta teu nepikeun ka 24 jam otomatis lain getih head atau ya geus 15 poe bijil wae getih aya geus 15 kitu teh masih keneh kaluar tah eta teu wajib dihukum lain teu wajib justru teu dihukuman head wajib salat kumaha atuh ieu anu 15 poe ieu tatkala awewena teu apal kana aturan head nyokot waktu kebiasaanna lamun inget awewena jadi nyahok kana waktu biasana manehanana head lamun teu apal ya awewe teh tara diinget-inget piraanan head cokot kebiasaan awewe head nyaeta anu
genep atawa 7 poe. Tah sesana tina nu 15 poe eta wajib dikodoan kitu eta. Wajib adus teh anu eta. Anu mana? Wajib adus keneh. Da jadi kieu panah tatkala awewe nangtukeun keluar getih jeung eureuna paling aman ngecek teh sabaraha lila sakali. Paling aman mengecek teh nyata sajam sakali ya. Kumaha cara ngecek teh? Cara ngecek teh nyaeta ku cara ngabuskeun kapas lah mun zaman ayeuna. Cara ngabuskeun kapas kana palawan hareupna anu teu katingali tatkala sinogo. Sabuku. Sabuku abuskeun kapas. Tingali lamun kapasna masih keneh semu-semu beureman head keneh. Tatkala kapasna bersih, tah eta pasti eureun headna. Geus yakin eta mah. Carana teh gitu. Jadi namun umpamana teh sajam, 2 jam, 3 jam aya keneh getih. Geus kitu teh 2 jam eureun getihna teh. Coba pecakan teh. Pecakan heula, pecakan. Tatkala masih keneh aya, da mah mawa kebiasaan ya. Mawa kebiasaan pasti anggar we gitu. Tapi lamun keur nyata getihna teh pegat-pegat wae. Tingali tatkala bersih wajib adus, tulis salat nya, tulis salat. Aing geus salat teh naon keluar deui getih, oh berarti masih keneh waktu haid. Salatna kumaha, apakah salat dalam keadaan haid? Tuh. Da eta mah ngaranna teh naon? Ijtihad awewe nangtukeun urang teh keur haid keneh atawa henteu. Jadi teu abus kana paharaman, pan paharaman jalma nu boga hadas gede teh naon diantarana teh pan salat ya. Gitu. Nah iya paling ngeunaheun mah ieu. Tuh, koedah anu aya dina head, pokona mah sakur-sakur getih anu kaluar kurang ti 24 jam mangka yakin oh, getih anu kaluarna 24 jam. Tapi si awewena teh can umur 8 tahun, anu tadi teh eta mah geus pasti lain getih head. Atawa aya 15 poe kaluarna teh, tapi kurang ti 24 jam. Salila 15 poe teh awewe teh kaluar wae getih. Ngan dina sapoena teh dihitung-hitung ukur sajam kaluarna teh tina 24 jam teh ngan sajam. Dihitung meureun 15 poe jadi total 15 jamnya. Tah eta getih anu kaluar lain getih head. Tatkala kurang ti sapoe-sapeting tadi teh 24 jam teh. Maksudnya sampai sabeting dirinya kumaha tadi kalahan Anu yaumun walailatun 24 jam. 24 jam. Jadi keluar terus-terusan atau Edek keluar terus-terusan atau edek genep poe tuluy dihitung na teh keluar getihna 24 jam jadi sampai sapeting teh. Naon atuh bahasa nu geunaheuna atuh. Jadi total getih anu keluar dina waktu katakan genep poe atau 7 poe eta teh leuwih ti sapoe sapeting, leuwih ti 24 jam. Karek termasuk kana getih head. Paham bisa gitu? Berarti dia diakumulasikan ya? Nya akumulasi ah. Jadi paling saeutik teh lain sapoe sapeting lain, tapi akumulasi nepikeun ka 24 jam. 24 jam ngocor terus gitu. Lain. Oh, nu kitu. Geura sok tanyakeun ka pamajikan, ai keluar getih gitu ngocor tuluy gitu. Henteu. Masa gitu. Tapal we mah. Waktu paling sepertinya ente sapoe saputi namun saatnya wajib adus eta teh Nya wajib adus Bapak tatkala liren. Pangseur teh 15 hari namun lebih dari 15 hari itu darah penyakit ya. Nya ngeuti penyakit. Ya. Nah, ieu mah ngabahas anu 24 jamna, anu sapoe sapetingna. Sapoe sapeting teh lain sapoe sapeting, Pak. Tapi getih anu keluar eta teh kalkulasina nepi kana 24 jam sampai sapeting teh gitu. Jadi kieu Pak, tatkala 15 poe awewe keluar getih, tapi dina 15 poe eta teh per harina teh ukur keluar sajam. Meureunan ukur 15 jam meureun ya Pak. Dina 15 poe teh eta lain getihna. Sok sanajan keluar getihna 15 poe, tapi kalkulasina teu nepikeun ka 24 jam. Paham tuh? Jadi anu 15 poe eta wajib salat, tatkala ditinggalkeun wajib qodok. Eta teh gitu. Ada yang mengatakan, "Heuh, kudu apal hukum head ieu." Misalkan terus sehari teh kalau teh 2 jam gitu. Garing tawajib wajib adus itu.
cek lah anu tadi teh cek abi cek nepikeun ka kapas eta teh abus karena tempat anu teu katingali keur cingogo Kalau bersih misalnya. bersih ya adus Tapi sholatnya kudu berarti. kudu sholat lain teh naon kudu Misalkan besok teh keluar deui. nah head deui jadi head deui head deui Oh. eta teh Berarti diakumulasi 24 jam gitu. Misalkan sehari 2 jam. Nanti jelas sama 2 poe nama bisa kayakin eta ieu mah permasalahan anu jarang sih al dari ngaran-ngaran awewe mah biasana awewe kodratna lamun awewe geus biasana head genep poe nepikeun ka tungtung hirupna ge genep poe we kitu eta teh Akumulasi nanti 24 jam. 24 jam. Dibagi seberapa hari misalkan gitu. nah pokoknya tadi we biasana genep atau 7 hari paling lobana 15 hari tapi sok aya teh head nah itu hamil misalkan teh efektif juga head kita di luar di kebiasaan tanggal boh itu tadi teh cara ngecekna teh Cek dulu lah, kan bersih itu. cara ngecekna teh Kalau kita bersih berarti wajib. Hanya sholat artinya wajibnya. wajib jadi sholat kan kieu mah telat mah justru teu kaluar getih geus waktuna biasana per bulan teh biasaan ieu eueuh Cek dulu. efeknya jadi telat Berarti can main lah gitu banyak. biasana telatna sok sabaraha poe ah mun terjadi seperti gitu macam-macam macam-macam Ayo seminggu, ayo 2 minggu. telatna teh ari keluar getihna mah normal we genep poe atau 7 poe Keluar nama normal. oh nya berarti can head 3 bulan can Biasanya kan sebulan pas, 3 bulan baru kali keluar. oh gitu ah can head atuh eta mah Kan dari itu lah. kayak aya waktu istiqro waktu paling saeutik suci waktu kebiasaan awewe suci keur teu head atawa waktu paling loba suci kayak aya geus pokona mah inget-inget eta sandina sapoe sapenting heeh rumusna teh atawa genep atawa 7 poe paling lila 15 poe salain teh eta berarti lain getih head sapoe sapenting terus biasana genep atau 7 poe korek sorry paling lila 15 poe paling hilang 15 poe Tapi pernah ada rencananya di sini gitu. Mana teh sehari eta berarti telami gitu nya. Teu sapoe-sapoe teh ini besok keluar itu selama 3 jam. Entar sehari eta mah kayak mah henteu we saya deui gitu. tah pokoknya mah tatkala kasus gitunya ieu lamun terjadi ke pamajikan A katakan geus 3 jam kitu eureun cobaan colok ku manehanana tong ku A make kapas teh lamun aya beureum sok sanajan saeutik kalem heula tong ka adus tapi lamun geus bersih ieu mah adus wajib sholat wajib tapi lamun sehari atau 2 hari kemudian keluar di getih head maka tuh wajib disolat head we keneh nepikeun ka waktu biasana atawa nepikeun ka waktu 15 poe leuwih ti 15 poe getihan keneh ieu getih head lain tapi eta mah getih istihadah Tapi terus 16 hari mah masih pengen keluar getih misalkan ya. Si 13 hari lagi. Eta bisa berarti lain head gitu. lain da maksimalna getih head mungkul 15 tapi poe ka 7 ge mah 7 juga ayaan eueuhan Mungkin nomor 15 poe. itu bang genep ka genep ka 7 eueuhan kayak kalau meta aya kayak bakal dibahasa gitu nya pokoknya mah inget-inget lah gitu tah sok sanajan ayeuna jarak waktuna 15 poe tapi getihna teh keluar kurang ti 24 jam eta lain getih head berarti wajib di kodok tuluy darah head kudu nepikeun kudu kapiheulaan ku suci 15 poe sucian teh pan paling saeutik biasana 15 kala paling saeutik 15 poe biasana 24 atawa 25 poe paling loba salawasna siga saha Siti Aisyah mah teu head Siti Aisyah matakan Imam Syafi'i nangtukeun yen panglilana waktu suci mah saumur hirup salilana tah kebiasaan awewe kebiasaan mah ukur 24 25 paling saeutik sabaraha 15 poe contoh kieu awewe teh eureun head tanggal 31
Ari kitu teh tanggal 14 geus keluar deui getih. Tah anu keluar getih eta dina tanggal 14 yakin lain getih head sabab teu kapiheulaan heula ku sucian 15 poe paham tah? Gitu lah. Tuluy lamun sucina can 15 poe kaburu getihan deui mangka lain head. Contoh tanggal hiji nepikeun ka tanggal 5 getihan. Tanggal hiji nepikeun ka tanggal 5 awewe teh getihan. Terus tanggal genep nepikeun ka tanggal 15 manehanana teh suci eureun ye kaluar getihna teh. Ari nincak tanggal genep nepikeun ka tanggal 15 eureun ya. Berarti sabaraha poe? 10 poenya. Ti genep nepikeun ka 15. Genep kali mah salapan. Oh, salapan poe. Tuluy tanggal 16 nepikeun ka tanggal 25 getihan deui. 16 teh nepikeun ka 25 getihan deui. Tah mangka 16 nepikeun ka tanggal 20 eta lain getih head. Lain getih head ngaranna teh naon secara ilmu fikih disebutna teh istihadoh. Ngan istihadohna istihadoh sugro. Nah, jadi getih fasid, getih istihadoh aya dua. Aya istihadoh sugro, aya istihadoh kubro. Perbedaanna kumaha kayak urang bahas. Pokoknya gitu. Tatkala contoh gitunya, awewe teh tanggal hiji nepi tanggal 5 ieu keluar getih. Ti tanggal genep nepikeun ka ti tanggal genep nepikeun ka 15 keluar getih. Sorry. Kalau kumaha ngagolas. Eta nya kalender tah. Aya HP meureun nya, tinggal digaresakeun HP. Ningali kana kalender supaya geunaheun mah hese da di terawang ieu. Kudu paham ya masalah headno. Di salapan tanggal 14 tadinya jadi 18. Salapan kali 2 18. Enak karena Google, aya aplikasi tanggalnya. Biasaan Google naon teh jam, tanggal, kalender. Tuh, tanggal hiji nepikeun ka tanggal 5 getihan, berarti ti Kemis nepikeun ka Senin. Tuluy tanggal genep nepikeun ka 15 suci, ti Salasa nepikeun ka Jumat hareupnya tong saminggu leuwih tah suci manehanana teh. Ngan sabaraha berarti ti genep nepikeun ka 15 salapan poe. Jadi kapisah ku waktu suci na teh ukur salapan poenya. Tadi sedangkeun pangsaeutikna suci teh sabaraha? 15 ya pangsaeutikna suci teh. Terus tanggal 16 berarti di poe Jumaah nepikeun ka tanggal 25 manehanana getihan deui. Sabaraha poe berarti? 10 salapan poe deui nya. Salapan poe. Tah mangka getih anu ti tanggal 16 ti poe Jumat nepikeun ka tanggal 20, 16, 17, 18, 18, 20 eta ngaranna getih istihadoh lain getih head. Jadi sabaraha poe headna? Headna teh 15 poe headna teh. Paham tak? Seperti itu. Pokoknya mah ngaran-ngaran head mah kudu kapisah ku waktu suci minimal 15 poe. Tatkala ayeuna keluar getihna kurang ieu can kapisah ku waktu suci 15 poe, berarti getih fasid. Nah. Lamun headna sa eta mah sanaon sa minggu mah teu masalah. Tapi tatkala saminggu eureun tuluy can kapisah ku 15 poe getihan deui. Ari dihitung-hitung teh leuwih ieu ti waktu biasana 15 poe. Tah mangka anu dicokot waktu head namanya eta anu 15 poe. Paham tak? Ahoan ya. Salat teh
Anu tadi teh Pokoknya berarti nu 4 poe eta mah kudu dikodok. nah wajib dikodok. Wajib dikodok sabab naon? Sabab lain waktu head. Teu meunang salat mah da masih kene keluar getih gitu. Sanajan lain getihna oge. Nya, da cara nangtukeun head atawa henteu namanya sanggeus ngalewati waktuna gitu. Eta teh. Oh ya, nah eta wajang. Oh, lamun ayeuna urang ngedeuk mentingkeun kana salat gitu. Pokoknya mah tatkala getihna pepegatan ngecek nate iraha sajam sakali ngecek nate tatkala getihna pepegatan jadi ukur setengah jam deui tuluy geus sababaraha selang sababaraha waktu kaluar deui tatkala kitu ayeuna normal mah teu kudu dicolokan naonna ayeuna normal mah geus sepekan dumpol gitu tanya naon waktu suci nate 15 poe mat nyanya pokoknya intina gitu tah jadi kudu kapisah ku waktu suci 15 poe tuluy lamun getih anu kaluarna leuwih ti 15 poe sok sanajan pepegatan maka nu dihitung headna 15 poe sisana berarti istihadoh tatkala ditinggalkeun salatna wajib dikodok. Tuluy getihna teu kapisah ku ngalahirkeun tatkala keluar getih yeuh keur mangsa eudeuh kelahiran pisan 4 poe menuju kelahiran manehna teh keluar head oh naon aing head ieu keur hamil teh katakan aya 4 poe kitu ngalahirkeun budak tah anu 4 poe eta getih head lain tapi getih istihadoh gitu gampanganna mah getih nu kaluar eta kudu ti awewe nu umur 8 tahun nu tadi teh 8 tahun atawa 8 tahun deuk 8 tahun tadi teh 15 poe. Lamun aya awewe kaluar getih karek umur lamun aya awewe kaluar getih can umur 8 tahun tapi kana 8 tahun nanti kurang 15 poe atawa leuwih saeutik mangka eta disebut head. Tapi lamun leuwih ti 15 poe mangka eta mah lain head anu tadi teh awewe anu 16 poe sebelum ka 8 tahun pas eta lain getih head. Tapi lamun 15 hari beh dieu menuju ka ulang tahunna eta mah geus head. Ayeuna ditanyakeun mah apa beh. So kuluna heuh geus kawin leuwih paham mah da teu paham aing. Manyarek nanyakeun ka awewe. Kudu ngahaja wae gitu micet ngobrolkeun head. Kalian lawan rating sia kewajiban lalaki atuh. Tapi semisal keluar dalam ngahitung mah kan tadinya efeknya kan salat atau lawan itu. Dan itu kan kewajiban lalaki. Ada masalah kekeliruan meureun di mah pun meureun ya. Kekeliruan tatkala urang geus apal qaedah. Lamun kekeliruan tanpa urang apal kana qaedah dosa bongan sasia teu ngaji. Asli serius ieu ngobrol ya. Teu heureuy ieu mah. Jadi tulis kudu mah fotokeun ke urang lah, fotokeun ya. Fotokeun meh apal kita rumusana. Tuluy. Bab istihadoh, getih istihadohnya, getih istihadoh teh tadi teh naon? Getih anu lain head, lain nifas, bari jeung lain wiladah. Eta pasti istihadoh. Getih istihadoh dina head eta aya 2. Hiji istihadoh sugro. Naon ngaran-ngaran getih istihadoh sugro teh? Getih anu babari ngahukumanana. Aya sabriji aya 3 getih istihadoh sugro teh. Hiji nalika awewe kaluar getih. Hiji nalika awewe kaluar getih bari umurna kurang ti 8 tahun. Bari umurna kurang ti 8 tahun tadi teh. 8 tahun atawa 8 tahun can kurang ti 15 poe berarti eta mah istihadoh sugro ngaranna. Hah? Nalika awewe kaluar getih bari umurna kurang ti 8 tahun. Kurang 12 hari gitu ya. Keluar getih Bari umurna can 8 tahun.
Ngaranna istihadah sugro. Oh, eta nomor hiji we kudu ngaranna istihadah sugro. Bari umurnya Kurang 8 tahun. 8 tahun kurang 11 hari. Jadi 15 hari kali. kurang 15 hari mah tos headnya. Tas head. seberapa tahun kan? 8 tahun kurang 16 hari leuwih. 16 poin ya. 16 poe leuwih. Maksudna leuwih teh nya 16, 17, 18 gitu. 2 nalika awewe kaluar getih. 2 nalika awewe kaluar getih. Bari can kapisah ku 15 poe sucian. Bari can kapisah ku 15 poe sucian. Tadi teh tatkala beres head tanggal 3 hiji. Nah, can ge 15 poe tanggal 13 na geus kaluar di getih. Oh eta malin getih head tapi getih istihadah sugro. Reacan kaliwat. Bari can kapisah ku 15 poe sucian. Bari can kapisah ku 15 poe sucian. Sekian istihadah. Da can kapisah ku 15 poe sucian man. Sedangkan tadi ukuran pangsa etikna sucian teh 15 poe. Tuluy, getihna kurang ti 24 jam nu katiluna. Nu katiluna getihna kurang ti 24 jam. Sok. Akumulasinya. Nah, nu tadi teh 15 poe ari keur diakumulasikeun da kurang ti 24 jam. Oh berarti 15 poean eta ngaranna istihadah sugro. Berarti wajib kodok salat. Yang tetap lemah getihan mah teu wajib sholat gitu kan. Wajib. Masih kena dalam waktu ijtihad. Jadi kodoan jadi kodoannya itu misalkan subuh duhur saat dia si waktu maghrib Jeung asar meureun. kumaha eta Nya salat anu geus dilakukeun mah sah nya. can salat ngan jogaring Nya garing dicek pan suci bersih meureunan pan wajib adus salat manehanana geus kitu teh kaluar di getih isukna tah waktu salat anu katinggalkeun tatkala 15 poe tapi akumulasi can 24 jam anu katinggalkeun mah wajib salat anu dilaksanakeun mah geus teu wajib dikodoan deui dang geus gitu teh nya matakan ulah salah geuningan dina riwayat kumaha Kangjeng Nabi beri jeung semu sedih ari panglolobana penghuni neraka teh nya eta awewe eta teh pan kitu kan sering ada yang beuneu namanya hadis masyhur lah hadis masyhur pan aya nu nangtung awewe anu nya pintar lah tina masalah agama teu narima ayeuna naon ujug-ujug panglolobana penghuni neraka awewe langsung pan jawaban Rasul teh kumaha linuksonil pode ibaratna pokokna mah kusabab kurangna akal jeung agama. Aya jawaban awewe teh kumaha? Oke lah ya Rasul meureunan masalah kurang akal, masalah akal awewe disahanapeun akal lalaki urang bisa narima. Tapi ieu dina masalah kurang tina agama naon maksudna gitu. Tanya teh maksudna teh masalah head ya. Kulantaran rumit tuluy awewe ngalalawarakeun kana keluar getih sehingga waktu anu ditinggalkeun salat teh nya dianggap keur head sedangkan bawa istihadah atau naon matakan ayeuna kok bahasana lolobana penghuni nerakanya eta awewe logikana teh kitu apa kayaknya ayeuna sawatina apa tah eta mah meureunan ada abi mah meureun ya Allah keur dihisab teh lalaki abi teu ngabejaan sedangkan abi tanggung jawab lalaki wayahna tadi lare ka surga teh meureun cawa Nabi mah teu ngaji tapi ngajian Jadi kayak bahasan itu mah dipayun. ari aya pamajikan moal kita mulai menjaga hareupeun majikan disinyalah Sami sareng saum oge, puasa. naon Sareng saum itu. puasa mah mutlak wajib di kodoana puasa Kan Pak Ustaz teman misalkan ke ya salahnya abi misalkan dia berhenti selama 15 hari men tapi si darahnya kan kita 24 jam pas lewat 12 hari terus seterusnya daya men deui kumaha teh nah anu 15 poe eta wajib dikodoan salatna nu ditinggalkeun sabab naon kurang ti 24 jam berarti getih eta di ngaranan naon dieu teh istihadah sugro gitu. Nah, misalkan tidak per hari teh ngan 2 jam, ada 3 jam gitu ya kalau ada teh. Tos misalkan.
Misalkan kalau getih beres nanti jam 8 pagi misalkan dicek dari kan dus nah, waktu kan masih kan air dulu kan nya kayak sholat tenang. sababaraha jam deui Nya. nya tatkala abus waktu salat mah salat teh pek teh memeh waktu ngong adan geus keluar di getih teu kudu salat lohor ngadagoan heula garing ngadagoan garing jarang sih ieu mah naonnya terjadi teh tapi sok aya gitu terjadi kan teu sering gitu air biasanya mah lancar we non nuturkeun waktu normal Soalnya kan game ya kan jadi menghambat kana mentes. oh tadi mah stres Nya, pikiran biasana. Jadi itu normal kana mentes. tak berarti lamun awewe posisina keur kieu eta pikiran deui Nya. bawa kurang ya setaran oh kenapa aja karena stres gitu Ya, kurang. Kadang di akalan Serba mau kan apa? jakalan gua ku istri mah di akalan mau makan isuk bisa andeuy itu sekarang geus lila. ini tadi teh cara ngecek supaya yakin teh ulah dikira-kira colok we yang bejaan bejakeun make kapas Sok aya mun ieu. Tinggal di rumah itu dalam sholat berarti. Jadi anu wajib dikodol mah opat fasid, wilada, istihadah jeung nifas. tuh lah nifas mah tuh wajib kodo Jadi tilun wajib dikodoan mah. nya Terlalu ditanya. dua wilada aja istihadah Dua aja jeung istihadah fasid mah. fasid petron fasid teh wilada istihadah istilahna teh aya fasid aya istihadah sarua eta teh Nah, fasid mah biasana setelah haid. tetangku be odok setelah head odok sebelum lahiran nu tadi teh 4 poe menuju kelahiran keluar getih eta lain getih head tapi getih fasid dua li head jeung istihadah head dua istihadah ini istihadah teh fasid pan bieu atau tulis istihadah atau fasid eta teh sarua keneh sa getih pahamnya lah eta head Jadi ngeri gitu. head istihadah sugro nah ayeuna istihadah kubro naon getih istihadah kubro nyaeta getih anu kaluar anu rada hese hukumanana tong nu rada hese anu hese hukumanana istihadah kubro syarat istihadah kubro eta aya 2 syarat istihadah kubro eta aya 2 kahiji getih leuwih ti 15 poe awewe getihan bobogaanana teh hug leuwih ti 15 poe oh berarti ieu kasusna abus kana istihadah kubro hah syaratna ya 2 moal aya yang dinarian mah ieu mah tinari salatul mahid hiji getihna leuwih ti 15 poe hiji getihna leuwih ti 15 poe 2 antara poe 15 jeung 16 getihna nyambung 2 antara 15 jeung 16 antara poe 15 jeung 16 getihna nyambung antara poe 15 jeung 16 getihna nyambung tadi teh kasus nu tadi anu tanggal hiji nepikeun ka tanggal genep getihan tanggal hiji nepi tanggal 5 getihan tanggal genep eureun nepikeun ka tanggal 15 tanggal genep belasna getihan deui eta termasuk kana istihadah kubro tapi catatan si waktu 15 untuk eta mah teu istihadah kubro eta mah tadi awusna kana masalah waktu suci istihadah kubro mah da syaratna teh si antara waktu ka-15 jeung waktu ka-16 na teh kudu getihna teh tuluy aya sapoe-sapoena teh. Jadi lamun 15 eureun ieu nepikeun ka kaluar teh tanggal 17. Nah eta mah lain istihadah kubro. Enggeus we eta mah anu kaluar dina tanggal 17 yakin eta mah getih istihadah. Berarti lamun 15 sampai 16 Heug nyambung. hanya gabung gitu. Nya. Kubro berarti. Eta mah kubro abusna kana kasusna teh.
Jadi lamun tanggal 17 keluar mah eta mah teu kubro sugro we. Sugro tadi teh waktu suci teh kurang ti 15 poe nya. Antara poe 15 geus ditulis tapi ya. Nya kitu eta teh. Jadi hayang terjadi kasus istihadah kubro teh syarat teh panti kudu 15 poe getihan ya si awewe teh tah ka 15 jeung ka 16 poena getihna teh nyambung jadi teu kapisah ku poe nu lain geus ngan sakitu-kituna jadi mafhumna kumaha mafhumna teh lamun 15 poe getihan heuh kapegat sapoe nyaeta tanggal 16 kaluar deui teh tanggal 17 maka yakin getih anu kaluar eta lain getih head pasti getih istihadah we ngan istihadah kubro tadi teh istihadah sugro alasanna naon kurang waktu suciana 15 poe tapi lah keselangan bisa poe gitu Tapi lamun langsung jadi kubro aja. kubro lamun langsung teka pegat mah liarnya kayak dipotong Kita rumusan eta 24 jamnya gitu. eta si rumusan mah teu jauh paling simpelnya paling saeutikna head 24 jam biasana genep atau 7 paling lila 15 tatkala aya getih anu leuwih ti 15 poe geus nyokot kebiasaan keluar head nya eta genep atau 7 sesana eta wajib di kodoan paling aman eta jadi rumus sak loba-lobana kita mentok di dinya jang anu awam jadi lamun urang yeuh otak teh geus teu nampung ieu kana rumusan ieu ye anggeus hukuman anu tadi teh tatkala getih keluar ti 15 poe leuwih geus yakini anu teu wajib di kodok mah anu waktu head nama ukur genep atau 7 poe sesana wajib kodok salat atau getih istihadah kan ieu teh suci nate 15 poe kotorna 15 poe tah ngitung mimiti hiji nate lain pertanggal berarti terakhir di head nya nya lain Iya. pertanggal hiji lain di terakhir bijilan anu 15 poe teh kan kata baru eta ya pokokna nama naon katanya rumus suci bieu naon paling saeutik 15 poe biasana 24 atau 25 paling loba saumur hirup eta waktu suci waktu kuru bahasa teh kuru make ain kuruun bahasa kita naon Waktu suci mobil. paling saeutik 15 poe paling saeutik 15 poe lumrahna 24 25 harinya. lumrahna 24 25 lumrah biasa Umumnya lumrahna sebenarnya 24 sampai 25 hari. Paling lama umur hidup. Kan cuk berada ka tukang las etik euy. sorry lain 24 25 23 24 Betul 23 24 24. sorry 23 Tadi lima di luar istihadah kubro jeung subronya. Istihadah teh mafhum nanti jadi kumaha cuk definisi nanti getih anu keluar. getih anu keluar tapi wajib ngodoan salat Itu maksudnya ciri-ciri gitu ciri nama tadi we penentuan waktu teh be matakan ayeuna aya patokan paling saeutik biasana paling loba selain getih nifas jeung getih head anu teu sesuai jeung aturan jeung rumusna tadi ngaranna pasti getih istihadah atau getih fasid tadi teh jadi misalkan dia waktu di hiji deui beres anu 15 teh di hiji deui ya poe ka hiji head misalkan poe ka hiji head kan ya kan gitu head. ka hiji kaduan teu katilu selang-selang tiap poe gitu misalkan nah itu nama tetep 15 gitu maksimal gitu ya maksimal bari jeung dina 24 jam selama 15 poe akumulasi 24 jam lebih dari 24 jam. lebih dari 24 jam saya kamu tuh wajib kodok 15 poe muncak poe genep belah masih kene nah kan tadi teh lamun urang Maksudna nya ulah waka kana sugro berarti karena istihadah heula Si ada heula. karena istihadah heula
Oh, acan dikategorikeun istihada sugro jeung kubro mah pasca 6 hari ke-16 mah. Tatkala nyambung mah enggeus abus kana istihadah kubro. Nyambung mah eta perbedaannya nyambung. Yang selang gitu, beda deui. Dan selang bisa poin ke lain kanu eta. Jadi tadi teh lamun istihadah kubro mah anu di hukuman hedna teh ukur 6 poe atau 7 poe. Lamun anu tadi teh mah anu selang-seling tapi itu termasuk kana istihadah jadi antara 15 jeung 16 na teh kapisah. Tah eta mah di waktuan 15 poe. Waktu hedna teh. Bedanya kasus istihadah sugro jeung istihadah kubro tina masalah ngodoan salatna beda. Oh iya. Nah, pikeun awewe nu karek head. Ayeuna ieu aturan kodok salat atawa waktu head atawa can headna jangan awewe anu karek head ieu. Saumur hirup teh pertama kali jeung ngasaan head si awewe teh. Nu kahiji disaruakeun jeung kebiasaan awewe anu head. Sabaraha tadi teh 6 atau 7 poe eta dihitung head sesana disebut istihadah. Tatkala awewe teh pertama kali head headna teh 8 poe atawa 15 poe tah mangka anu dihukuman headna mah ukur 6 atau 7 poe dengan catatan saumur hirup karek ngasaan head. Tuluy anu kaduana candak 24 jam tina getihna lain. Heuh. Candak 24 jam tina getihna nu tadi eta mah akumulasi kudu 24 jam. Jang awewe anu pertama kali head. Ayeuna lamun awewena pernah head ya, awewena teh pernah head sok sanajan kadua kalina. Nu kahiji tingali kebiasaan awewe cokot anu biasa sasesana istihadah. Biasana teh keluar urang mah da ukur 7 poe, oh berarti sesana istihadah. Lamun istihadah wajib dikodok. Tuluy anu kaduana lamun teu nyaho kana kebiasaan maka cokot bae kebiasaan awewe umumna dina head tadi teh sarua. Cokot teh 7. Jadi gitu ah. Tatkala urang yang mentok aduh rada lieur euy ngitung mun pake rumusan mah geus kitu. Pamajikan urang berarti pan otomatis kabeuskeun ka awewe anu muqtadah. Maksudna awewe muqtadah teh naon? Geus pernah head mimitina. Kumaha hukumanana? Getih anu kaluar leuwih ti sekian poe. Tah anu paling aman mah dicokot nyaeta anu headna mah 7 poe atau 6 poe. Sesana wajib dikodok. Geus eta paling aman, paling aman. Eta paling aman mah. Coba ge tina rumus paling lieur bieu teh nya mentok-mentok nama di dinya kan. Eta karek head. Ayeuna nifas. Tadi teh nifas teh nyaeta getih anu kaluar sabada ngalahirkeun dengan catatan dina beuteung si awewe geus eueuh deui orokan geus eueuh janin. Tatkala janinan contoh ngalahirkeun budak kembar tapi kaselangan ku waktu sabulan eta kumaha ke aya. Aqallu muddati nifasi wa aqallu muddati nifasi jeung ari pangsaeutikna mangsa nifas eta lahdotun sakecretan. Harita keneh harita keluar orok, harita bijil getih. Geus teu bijil di getih ti dinya teh. Eta pangsaeutikna waktu nifas. Wa ghalibuha jeung ari kaprah kabiasaanana nifas eta arbauna 40 naonana yauman poena. Biasana awewe nifas waktuna teh 40 poe. Waktu ruha jeung ari leuwih lobana nifas eta situna 60 poe. Pokona mah tatkala aya getih anu kaluar ti awewe sabada ngalahirkeun heug leuwih ti 60 poe berarti geus lain nifas deui. Biasana 40. Biasana 40. Pangsaeutikna sakeceretan tadi teh. Pangsaeutikna sakeceretan. Nya harita keneh. Biasana 40 poe, 40 poe 40 penting. Lobana 60 poe. Eta waktu nifas. Wa ma jeung ari getih zada anu ngaleuwihan ieu ma alaiha kana situna. Getih anu leuwih ti 60 poe. Mana bieu teh? Fadamu fasadin mangka nya eta getih
fasid atau getih istihadah. Aidon deui ai kama head anu tadi teh lamun head mah leuwih ti 15 berarti getih istihadah, lamun nifas mah leuwih ti 60 berarti getih istihadah. Wa yahrumu jeung haram ayeuna bab nifas kagok saeutik di kagok lieur. Ayeuna kaedah nifas. Anu kahiji bersih rahim tina janin. Anu kadua getih kaluar saacan kaliwat suci 15 poe ti sabada ngalahirkeun. Getih nu kaluar saacan kaliwat suci 15 poe ti sabada ngalahirkeun. Mafhumna maksudna teh kafaham. Getih nu kaluar teu ngaliwat kana waktu suci 15 poe. Teu ngaliwat kana waktu suci 15 poe ti sabada ngalahirkeun. Teu ngaliwat kana waktu suci 15 poe ti sabada ngalahirkeun. Mangka lamun getih kaluar tina waktu 16 poe, mangka lamun getih anu kaluar dina waktu 16 poe sabada ngalahirkeun komo leuwih mangka dingaranan getih head. Komo leuwih mangka dingaranan getih head. Awewe ngalahirkeun ari di dagoan 15 poe setelah kelahiran can keluar kene getih. Oh berarti nifasna teh geus sakeceretan. Ai keur kitu teh keur manehanana boga keyakinan seperti kitu. Nah nincak waktu 16 poe ujug keluar getih manehanana teh. Tah eta getih nu keluar tina waktu 16 poe sabada ngalahirkeun getih naon? Eta mah getih head. Sabab naon? Geus sampurna kapisah ku minimal waktu suci anu tadi teh. Dari ngaran-ngaran nifas mah ulah kurang ulah kapisah ti sabada ngalahirkeun teh ku waktu 15 poe. Ayeuna 14 poe atau 17 poe keluar getih, oh berarti masih keneh benar gitu. Tilu getihna teu meunang 30 poe. Getihna teu meunang 30 poe, teu meunang leuwih 30 poe nu tadi teh. Teu meunang ti waktu maksimal. Tuluy dina salila 60 poe kewe aja dah dipatokeun nya. Bari ngudag ge ngagujeng. Dina salila 60 poe lamun getihna pegat mangka pegatna ulah leuwih ti 15 poe. Sabab engke disebutna head. Ya, awewe teh ngalahirkeun kaluar getihna getih nifas. Nah da kareke 8 poe ujug eureun manehanana teh getihanana teh. Ai eureun kitu teh kapisah ku waktu suci 15 poe. Oh berarti eta mah nifasna ukur 8 poe. Tah anu kapisah ku 15 poe tuluy kemudian getihan deui mangka hukuman getih eta teh getih head. Gitu. Nu penting teu kapisah ku 15 poe tadi teh pangsaeutikna sucian. Tuluy sanggeus tuntas orok nu kahiji bari kurang ti 2 bulan mangka darah nu kaluar antara orok kahiji jeung kadua eta lain nifas. Getihna getih naon? Getih istihadah. Maksudna kumaha wajib dikodoan. Contoh ibu-ibu teh hamil tanggal hiji ngalahirkeun manehana. Tanggal hiji eta da 2 bulan lila teuing lah. Ngalahirkeun pokona malah dina waktu harita teh. Ari geus ngalahirkeun kitu keur ditoong ku paraji teh. Nah geuningan budakna teh 2. Di dagoan teu bijil-bijil, ngadon sehat teh hidungna teh ngadon nya jag-jag deui kitu geus jag-jag deui saorok namana kandungan we. Tah sabulan setengah kemudian keluar eta budak teh. Keluar budak anu kadua teh mangka getih anu keluar dina waktu sabulan setengahnya antara orok hiji jeung orok kadua eta hukuman we ku hukum istihadah. Jadi dina waktu salila sabulan setengah salat wajib dikodok. Jadi headna head iman termasukna kana nifas. Tapi lamun kapisahna teh 2 bulan lebih ya si awewe teh. Keluarna teh 2 bulan leuwih nya.
2 bulan leuwih sabaraha leuwih 3 poe keluar di orokna teh tah mangka jarak waktu 2 bulan 10 poe eta lain getih istihadah tapi getih nifas salatna aman teu kudu dikodoan. Nah, kapan kena jadi kena 10 poe atuh? Naon? Kan 2 bulan. Pan tadi syaratna nifas teh naon anu pertama? Betul kudu geus janinan. Sedangkan pabulakna kemari teh. Gitu. Masalah. Aya keneh dina beuteungna aya janinan. Sok aya tang anak kembar beda 2 bulan. Pokokna mah ulah kurang ti 2 bulan, tatkala kurang ti 2 bulan eta getih dihukuman getih istihadah, getih istihadah. Lamun leuwih ti 2 bulan mangka eta dihukuman getih nifas. Gitu. Itu wajib dikodo lah. Teu wajib dikodo nifasna. Tuluy permasalahan istihadah. Istihadah dina nifas ngan aya kubra wungkul. Oh istilah nifas istihadah sugro eueuh dina nifas mah. Syaratna kumaha istihadah kubra dina nifas? Nyata getihna kudu leuwih ti 60 poe. Awe habada ngalahirkeun 60 poe kemudian getihna teh aya keneh. Oh berarti ieu mah istihadah kubra. Tuluy getihna kudu nyambung ti poe ka 60 jeung 61 nu tadi teh. Jadi lamun 60 tuluy kapisahna sapoe atau 2 poe nya sapoe oge eta mah geus getih nifas deui. Lain istihadah kubra tapi naon getih head eta. Getih head. Soalna naon? Teu tatkala nifas teh pana awewe mah kadang head we. Keur waktuna head mah head we. Jadi nu getih nu kaluar teh teh 2. Keur mah getih nifas da sabada ngalahirkeun. Tuluy getih head da biasa manehanana tanggal sakitu teh sok keluar getih head. Ngan cara ngahukumanana kumaha ambil kan hukum nifas. Soalna karek ngalahirkeun. Cara nangtukeunana yo, cara nangtukeunana dibagi 2. Kahiji lamun awewena karek ngalahirkeun mangka cara nangtukeunana cokot wae kabiasaan awewe nifas berarti 40 poe. Lamun keluar getihna 50 poe oh berarti anu 10 poe mah wajib qada. Dan nifasna ukur 40 poe. Eta berarti perdana pisan ya karek pertama kali lahiran awewe eta teh. Nu kadua lamun awewena pernah ngalahirkeun maka cara nangtukeunana aya 2. Lamun awewena 2 kali kedua kali ngalahirkeun aya 2 cara nyokotna teh. Nu kahiji cokot pangalaman mun inget keneh. Cokot pangalamanna ada. Basa lahiran pertama masa kainget urang normal ya. Bijil getih teh ukur 40 poe. Ari keur dina lahiran kadua si getihna teh leuwih atawa kurang tah enggeus cokot anu tahun kamari. Jadi sesana lamun kaliwat teh 40 poe wajib qada salat anu ditinggalkeunana. Paham tak? Anu kaduana lamun teh ingat kumaha da tarang inget-inget nah piraanan getih kudu diinget-inget aweuna teh. Atau acak-acakan ya nifasna teh tuh jadi kaselangan ku saminggu. Kadang kaselangan ku saminggu leuwih nganteun nepikeun ka 15 poe nya. Cara nangtukeunana cokot kebiasaan awewe umumna dina nifas dat ku teu apal teh ya ieu teu apal ieu urang masa lahiran pertama atau lahiran kedua sabaraha nya nifas teh poho deui teu apaleun manehanana enggeus saya cokot umumna nifas tadi teh nyaeta 40 poe mantap we kadinya dina head sarua head acak-acakan cokot kana kebiasaan lamun teu apal kana poedahna mah dina nifas sarua lamun acak-acakan cokot teh kebiasaan berarti sesana wajib qada tatkala ditinggalkeun. Ya. Maksimalna waktu nifas eta. Cokotan 40 tatkala urang teu apal kana hukum atawa si aweuna teh teu apal kana kebiasaan head bari jeung lain pertama kali ngalahirkeun. Nah, geus sakitu rumusna mah ta. Jadi mentok dina lamun head mah cokot kebiasaan lamun teu apal bari jeung acak-acakan keluar getihna. Lamun dina nifas mah nya sarua cokot kebiasaan. 40 hari. Umum gitu. Cokot soalna naon heuh ayeuna lamun cokot paling loba meureunan saha nu nyaho bawa getih anu keluar eta teh. Lain head atau lain nifas lamun nyokot paling loba. Sedengkeun pan meureun sabaraha poe eta salat anu teu kakodoan. Eta. Jadi cara paling amannya geus nyokot kebiasaan. Kalau orang kapal kan hukumnya misalkan banyak misalkan dia 40 poe
beres itu di lewat deui tilu poe Naon head atuh nifas bener. nya nifas bersih misalkan teh bisa poe mah tanung 2 poe berikutna ayaan head Can waka head. Da karek kebiasaan. Sedangkan maksimalna tadi nifas 60 poe. Jadi engke kasusna lamun geus leuwih 30 Awewe ieu teu apal, lalakina sarua teu apal kana hukum head. Hadangan kawin we tuluy dikeureuyeung atuh anakan. Tah, geus anakan kitu teh kaluar getihna leuwih 30 poe. Lah kumaha ieu hukumanana nya? Geus cokot biasana nya eta 40 poe. Berarti anu 20 poe eta wajib kodok kitu ya tatkala tapal hukumna. Simpel pan nya, simpel temen gitu. Simpelnya cokot biasana. aman Puasa 30 poin. Oh puasa naon kena 10 poe ari ah. Puasa naon kena 10 poe. Puasa ieu, Cuk. Oh, asa kadawamkeun puasa daun. Puasa tahun. Tuh eta mah tuh wajib di kodoana, puasa sunatna. penting kan budak man 8 tahun ya kalau emang geus head pan Nah, ini kan maksudnya nasibat. Itu kan 20 poin misalnya. Itu puasa sih ada. oh tadi dulu Ini nambahan 20 poin. Indomie 22 dulu selesai. Puasa. Nah, Gus ya. Pahamnya insyaallah nya. Ha wayah rumu ayeuna pangaramanana wayah rumu jeung haram bil haidi kalawan sebab haid wa nifasi jeung nifas. Naon al mubasyaratu paantal kulit fima di antarana badan baina surrati anu aya di antara bujal warukbati jeung tuur awewe pamajikan keur haid atau keur nifas wayahna antara bujal jeung tuur mah ulah diganggu ulah dikeureuyeun namun bae mah panangan we min ghairi hailin bari jeung tanpa ayana hahalang. Wah dikodok ya ku urang lamun kahalangan ku baju mah teu naon. Wal mururu tah anu kahijina nya eta haram nyabak lain nyabak. Pokona mah da aya nyabakna mah teu haram sia ngan biasana lamun geus nyabak sok hayang nuluy tah eta nu masalahna. Kahijina mah ulah diganggu nya ulah dijima awewe lamun keur haid atawa nifas. Anu kaduana nya eta wal mururu jeung ngaliwatan fil masjid di masjid bolak-balik di masjid in khofat lamun sieun ieu mar'ah tanjisahu kana ngotoran masjid awewe anu keur haid atawa nifas haram hukumna cicing di masjid tatkala kumaha tatkala sieun ngotoran masjid maksudna naon zaman baheula mah can soptek zaman baheula mah kudumpal ngaran-ngaran kudumpal sering bocorna teh lamun ku soptek ya awewe haid ada ngarasa aman moal cenah samoal ngotoran ka masjid keur kitu ngahadiran pangajian pangajian teh di masjid kumaha cicing di masjidna teu naon. Dan asal yakin manehanana getihna teh mau bikin ka ngecelak ke masjid. di masjid sabari sieun motoran Nya. Jadi aya kayidan deui ya, kayidna teh sieun ngotoran. Eta hari jadi itu asup junub betul tuh habus, beda deui dari junub mah mutlak. Adek sieun, adek teu sieun ada mau ngotoran meureun aing ngaran-ngaran cimanina geus ka mana cimanina. beda jeung junub betul Kan main. Teu sia, lain beda jeung junub, termasuk junub. Ngan pedah dina head mah nya kulantaran awewe da awewe pasti head jeung waktuna teu bisa ditangtukeun ku sorangan. Jadi kudrat teh keringanan teh dengan syarat teu sieun ngotoran kana masjid berarti meunang cicing di masjid. Yakin mau Ngotoran masjid. Kalau zaman dulu sampai Kita secara kitab kade ajengan loloba kalolobaan ajengan ngomongkeun awewe head haram ngaji di masjid jang naon jang ngajaga kesunatan we eta mah kehati-hatian tapi bukan berarti hukum paten gitu datat kala yakin teu sieun ngotoran masjid mah boleh wae ayeuna awewe head tuluy ngaji teh di masjid teu naon. Tuluy wasaumu anu katiluna haram puasanya awewe head awewe nifas haram hukumna puasa
tatkala puasa wajib kumaha dina sajero eta waktu haid atau nifas mangka wajib dikodoan. Lamun puasa sunat teu kudu dikodoan. Wa muharramatul janabati ajang pirang-pirang perkara anu ngaharamkeun sabab junub as-sabiqati anu geus kaliwat kamari teh. Tatkala urang keur junub mangka haram maca Quran. Tuluy. Eta mah hadas alit, Pak. Anu hadas gede mah haram nyabak Quran, haram nyabak jeung maca Quran, tuluy haram cicing di masjid, tuluy haram pangharaman keur teu boga wudu. Naon wae salat, tawaf, tuluy nyabak Quran. As-sabiqati anu geus diheula dicaritakeun kamari. Wajibu jeung wajib alal haidi kawewe anu haid wan nifasi jeung awewe anu nifas naon qada'u shaumi ta awewe nifas awewe haid tatkala tinggalin puasa wajib mangka wajib ngodoan kana puasana al faitati anu geus kaliwat fil haidi dina haid wan nifasi jeung nifas. Masalah puasa mah teu wajib dikodoan. Duna qada'i salati tah ngan wayahna kulantaran urang Syafi'iyah sok sanajan aya tapi imam opat mazhab mengatakan salat anu salat anu katinggalkeun eta mah anu memperbolehkan teu masalah lain sorry fil haidi duna qada'i salati bari jeung teu ngodoan kana salat al faitati anu kaliwat fihi ma dina ieu nifas ajeng head. Jadi tatkala puasa mah wayahna sok sanajan puasa anu wajib teu ciga salat ari salat pan teu wajib dikodoannya da head teh ya alasanna naon kusababnya emang geus kodrat awewe bari jeung sering ayeuna kabayang lamun awewe head tiap waktu head teh kudu ngodoan salat bener tah kabayang eta geus ruksoh ti pangeran ngan masalah puasa mah wayahna sok sanajan head sok sanajan nifas sok puasa anu kaliwat bari jeung hukumna wajib eta mah kudu dikodoan. Kitabu sholati ilahuna pertanyaan deh masalah head jeung nifas. Kodonya puasa gitu. Puasa mah wajib kodo teu puasa ge emang puasa. Emang puasa hungkul. Puasa wajibnya teman kodonya. Nya. Ramadan Salat mantap. Oke, tengahnya. Pernah kan? Tapi dia pernah ya itu kan nguping gitu ya. Kayak di Ustaz Sahab kan Sumat. awewe kebiasaan ibadah di sholat gitu kan head ya. Tah kan jadi ke sholat kan kagak modern. Iya. Ini si ganjaran apa dapat gitu. Atuh nya. Udah mendingan. Abus kana waktu istiqomah kieu tong berenang salat. Awewe teh boga kebiasaan. Aya eta. Jadi kasihkan dia ninggalkeun pangharaman. Lain ninggalkeun pangharaman, ninggalkeun pasunatan. Katakan kieu. Awewe teh solehah. Pangharam sholat ya. Henteu dengekeun heula. Ku banget-bangetna solehah, manehanna teh nepikeun katara tinggalin puasa Daud. Sedangkan pantat kala head mah teu meunang puasanya. Tah eta awewe sok sanajan teu ngalakukeun kebiasaan puasa kulantaran head teh, tapi waktu anu dilewati eta masih keneh dinilai ku Allah sarua jeung ngamalkeun. Tah makna istiqomah di dinya teh eta bukan berarti orang terus wajib ngalakukeun. Secara saha? Secara Imam Nawawi. Imam Nawawi mah kitu ngamanaan istiqomah teh. Ciak ieu urang istiqomah ieu bada asar jeung bada subuh teh maca waqiah. Hiji waktu urang teh tinggalin ieu teu maca waqiah sabab naon sabab nganteur kolot gering. Tah apakah waktu anu kaliwat eta megatkeun kana ka istiqomah urang? Sabab naon maca waqiah kebaikan nganterkeun kolot oge kebaikan. Urang masih kena istiqomah dina kebaikan. Eta Imam Nawawi. Tapi lamun urang menang ijazah ti guru ya katakan maneh wajib wayahna kudu puasa 40 poe. Lamun batal teh sok sanajan ngalakukeun kaalusan kudu jadian deui. Eta mah geus kudu nurut ka dinya. Da eta mah ijazah jadi naon khos atuh khos. Ieu mah hukum fikih, ai fikih pan umum. Ada 5 patokanna disebut istiqomah seberapa poe.
Maksudnya dina urang mulai ngahancai misalkan waktu 2 minggu 3 minggu udah kerek menang ijazah aja kerek menang beja urang teh capek ngobrol ieu cek guru teh ieu dawamkeun waqiah mal asar urang maghrib patokan teh da kerek apal teh di sabaraha minggu atau sabaraha patokan istiqomah seumur hirup det seumur hirup ngaran-ngaran patokan istiqomah lamun maneh ayeuna wiridan ijazah oke lah maneh tuluy ngeureuyeuh tapi geus hasil maksud otomatis pameureun hasil maksud teh karamatnya suatu anugerah heug eureun maneh teh maneh ukur menang karamat teu menang istiqomahna soalna naon pan ari ngaran-ngaran istiqomah mah leuwih alus daripada 1000 karamat sok sanajan urang ayeuna aya nu geuring diburak ku urang eta teu cager-cager tapi urang masih keneh non memegang teguh kana pasunatan anu biasa dilakukeun ku urang mah eta leuwih hebat di mata Allah lain di mata jelema dari jelema mah pan anu ngaburat tara salat ge tuluy cager pasieuna pan lobanya gitu. Namun kieu ya biasana ngaji ya misalkan Eki Firman teh tadi nganter pemajikan biasana ngaji Istiqomah siga eta dina ihya aya dina ihya kala salah dina ihya tinggal mau poho deui jadi nian aya sahabat teh keur ngaraos ajeng Kanjeng Nabi eta mah aya pamuda manehna teh ngadon ngiringkeun onta we ngadon barang gawe pok teh sahabat kacida cilakananya cenah eta jelema urang mah di dieu dina waktu ayeuna teh ngahijeng ahsanan nasi khalqa wa khuluqa ajeng makhluk pangsampurnana sedengkeun manehanana ngadon mentingkeun dunia ajeng Kanjeng Nabi kumaha ulah kitu maneh teh maneh mah di dieu karek ngaji itu mah geus ngamalkeun naon kitu mah kajeng ngamalkeun heuh pan aya talabul halal teh hukumna naon wajib sedangkan anu marentah eta teh saha urang Kanjeng Nabi maneh mah karek ngaji cenah sok ayeuna ngaji jeung amal alus mana halus amalnya amal dengan cara urang geus apal karena hukumna geus ngaji heula itu mah geus ngamalkeun urang mah karek ngaji tahu balik deui lah karena bobna eta teh kudu loba husnudzon sok sanajan husnudzon urang masih keneh tara tembus Kitabus shalah ilahuna wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi alana wa qarabati lana fi dinina ma'alil kutli unsa wa zakana rabbi wafiqna wa wafiqum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil gula lalan daima wa akhilat kiya ulama naqafil khairi wa nuqwa kulla syar rabbana asli lana kulla syu'un wa akil rabbil damin kaluyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla tatiyana rusul manun wa firisturata akrama satar wa salatullahi tanshal musafa man ilal haqi da'ana wa wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala lalil kirami syurafa wa ala sabil masabil ghura ramraitu kafan sabat fi ala sawarwatil jaysha bimain amiri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala duriyati wa batini wa dhahiri amraitu kafan sabat fi ala sawarwatil jaysha bimain amiri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala duriyati wa batini wa dhahiri amraitu kafan sabat fi ala sawarwatil jaysha bimain amiri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala duriyati wa batini wa dhahiri yasiril amro alaina sur'ata inna dal amro alaina aduma wastajib minna du'ana karoma ya kariman anta rabbul kuroma
Yassiril amro alaina surata innal amro alaina aduma wastajib minna du'ana karoma ya kariman ata rabbul kurama yassiril amro alaina surata innal amro alaina aduma wastajib minna du'ana karoma ya kariman